اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah fadla ba'di ibadihi bi'ulumil ilahiyah hamdan bila ghayah wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril ilmi wa fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha fi hadzal syahr. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'ti mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Dipayung urang manjatkeun puji syukur ka Allah Maha Ghaffur anu parantos masihan nikmat umur utami nikmat iman Islam ihsan disarengan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan kesempatan kesehatan ku Allah biasa melaksanakan mangrupi-rupi ibadah wajib kali sunnah. Mudah-mudahan ibadah urang sing dicatat amal soleh, amin ya rabbal alamin. Sholawat lima salam urang tetepkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ka kulawargina sahabat tabi'in atau tabi'in mugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana ka umatna nukengi syafaatil uzma mungkin dia mujaja wal hisab, amin ya rabbal alamin. Iwan ahwal anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah witi Allah qudratir dan Allah simabillah yasa'ah yasa silaturahmi sejahid mah kakulu agung pamerasana abah. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalungsuran barokah sing kalungsuran karomah tina amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana ayeuna teh sasi naon? Sasi Sa'ban. Khusus TKN di mana datang sasi Sa'ban dina pertengahan bulan Sa'ban aya namina salat nisfu Sa'ban. Walaupun ieu salat teh dibid'ahkeun ku sabagian ulama, ku sebagian pengarang kitab. Dina salah serius kitab dina kitab I'anah Syarafatul Mu'in salat nisfu Sa'ban teh disebut salat bid'ah. Dina kitab Durratun Nasihin yang menyebabkan salat nisfu Sa'ban teh salat bid'ah. Tapi ningali dina fatwa Imam Ibnu Taimiyah dina kitab Majami'ul Fatawi kumpulan fatwa-fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Saur Imam Ibnu Taimiyah yen dina bulan Sa'ban salat tunamina nisfu Sa'ban teh aya asar sahabat anu dilakukan ku ulama salaf
ulama mutaqaddimin, ulama kelas kaditu. Maka sebagian ulama nyebatkeun lahir salat nisfu Sa'ban teh dina taun 408 Hijriah. Seueur nu sarumping ka Masjidil Aqsa teras naretepan salat nisfu Sa'ban. Eta dimuat dina salesa kitab. Ayana eta salat teh tiba-tiba di tahun 408 sebelum tahun eta teh geus aya. Nu dilaksanakeun ku para sahabat naon bet aya sabab aya dalilna. Dina salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka tis'ana wa tis'ina wa anzala bil ardi juz'an wahidan maka tatarahamul khalaiqu hatta tarfa'u dabah hafirah. Maka fi hadzal laili dina eta malam teh yarfa'u diangkatkeunana amalal ibadi kullaha fi hadzal syahri, diangkatkeunana sakabeh amal hamba-hamba Allah dina bulan Sya'ban. Maka pertengahan bulan Sya'ban teh pergantian buku amal. Eta nu jadi dalil. Makana TKN khususna ngalaksanakeun salat sunah 100 rakaat. Jadi nu ngamalkeun 100 rakaat entong asa isin, entong asa era nyebutkeun ku batur salat bid'ah dipigawe, justru nu bid'ah mah teu pigawe. Itu ari bid'ah teh naon? Da bid'ah mah sanes hukum. Hukum mah halal, haram, wajib, sunah eta hukum. Bid'ah mah sanes hukum. Ari bid'ah teh naon? Ari bid'ah teh amalan anu anyar ti zaman Nabi teu aya. Khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha. Panggoreng-goreng amalan teh anu muhdas, ari muhdas teh nu anyar. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kahade ngahartian bid'ah teh lain samata-mata pada zaman Nabi na coret. Loba perkara nu zaman Nabi teu aya teh jadi bid'ah. Mantap Imam Syafi'i mah ngabagi bid'ah teh dugi kalimat. Urang anu ngamalkeun teh kudu apal bid'ah, da bid'ah mah sanes hukum. Maka datang kaidahna bid'ah teh dua, aya hasanah aya dolalah. Ceuk nu anti makihunya cenah aya sesat kabagi dua. Ari nu bid'ah teh di mana yukhallifu sunnah, di mana pagawean menyelesihi sunnah Nabi eta bid'ah. Ari menyelesihi sunnah Nabi naon? Amalan nu teu aya dalilna. Ari salat nisfu Sa'ban aya, mana dalilna? Eta asar para sahabat. Itu Bu. Jadi entong nyebutkeun salat nisfu Sa'ban eueuh di zaman Nabi na. Memang di dinya papangi jeung Kangjeng Nabi pernah nanyakeun salat eta teh eueuh. Teangan atuh dina kitabna. Entong maca kitab Al-Ararifis atuh kana teangan. Ieu nya kudu wani diajar iwan teh ngalaksanakeun salat ieu teh batur disebut bid'ah, tinggal balikeun justru bid'ah mah teu ngamalkeun gitu. Nah, kitu nya. Mantagna itu sadayana dina hadis Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu alaihi salam. Ieu hadis Abi Hurairah teh salah sawios sahabat Kangjeng Nabi anu seserina sareng Kangjeng Nabi. Maka hiji waktos Abi Hurairah pohoan karena hafalan, karena setiap ucapan Kangjeng Nabi dicatat ku Abi Hurairah nu akhirna jadi hadis riwayat Abi Hurairah. Dina hiji waktos Abi Hurairah teh maksud, ya Rasulullah, abdi teh pohoan karena hadis lamun geus kata teh sok poho deui jiga urang we ayeuna. Keban urang ge pohoannya. Nu tara poho teh kana duit. Heueuh. Ari kana ilmu mah babarit poho.
Nama kana Kangjeng Rasul miwarang ka Abi Hurairah kieu Bu. Tah, ieu sorban dikieukeun, dicepeng kieu, diasongkeun, terus ku Rasulullah dikieu teh set. Geus kitu diringkupkeun sorbanna dikadieukeun, cepeng di dieu. Tah, sabada dikitukeun teh Abi Hurairah teh tarapohoan. Sok turutan ku ibu kira-kira. Da eta mah mukjizat tatrinya Abi Hurairah tara hilapan. Mantap hadis seseueurna riwayat Abi Ari Abi Hurairah namina saha aslina? Namina mah Abdurrahman bin Sohrin aslina. Asal Abi Hurairah. Julukan Abi Hurairah teh karena penyayang kana kucing. Jadi dedeuhan kana kucing teh disebut Abi Hurairah bapana. Nah, saur Abi Hurairah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Rasul atani Jibril alaihi salam atani Jibril alaihi salam atani lailatan minasyaban hiji waktu saur Kangjeng Rasul Jibril sumping ka saha ka Kangjeng Nabi. Kade ari basa nyebutkeun sumping jeung malaikat teh tong diwang-wang kurang malaikat datang make baju jubah kade lain kitu. Nah, urang mah diajar torekat mah tong sok kitu ngagambarkeun malaikat aya kulitan aya dagingan itu kan kudaha bener malaikatna. Sanes karena Kangjeng Nabi makan mukjizat bisa komunikasi jeung para malaikat sahabat ge loba nu terang bahwa eta teh malaikat. Tapi cenah malaikat dina hiji riwayat pernah jeung Kangjeng Nabi kieu da Allah mah kawaasa eueuh anu mustahil bagi Allah. Mantap bisa ngarupakeun jalmi, bisa ngarupakeun hewan, bisa ngarupakeun nae da eta mah malaikat ngan moal bisa ningali malaikat jalma biasa. Jalma biasa mau bisa ningali malaikat kecuali para nabi, kadina para wali. Ya, naon sababna dibuka hijabna ku Allah bisa tembus pandanganna ka alam malakut. Itu anu teu biasa mah bisa tembus ka alam malakut, mantap ka hade bisa aya jelema abi bapangi jeung malaikat jeung juri eta mah. Hade lain wali-wali acan mah tong nyebutkeun bapangi jeung malaikat. Tah, makana saur Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabas sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ieu teh malam nisfu Sya'ban. Dina ieu malam teh tuftahu fiha abwabas sama dibukakeun abwaba pirang-pirang karena bentuk jama'. Karena di mana aya alif di tengahna aya jama', berarti jama' teh lebih hitungan daripada tilu. Abwabas sama berbagai pintu langit, 7 pintu langit dibukakeun ku Allah. Terus wa abwaba rahmah sareng pintu rahmat dibukakeun dina malam nisfu Sya'ban pintu rahmat saur malak Jibril ka Kangjeng. Maka saur Jibril pakum wa sholli. Nah eta pakum ari pakum teh lamun tina fiil madina mah tina koma ya koman bahwa qaimun pak mananan fiil amarna pakum artina kudu hudang anjeun kudu nyaring anjeun dina eta penting wa sholli jeung kudu salat ta ieu dalilna. Jadi aya parentah kita salat dina eta malam nisfu mentak lahir salat sunah. Aya nu ngalaksanakeun salat tasbih dina malam nisfu Sya'ban. Aya nu ngalaksanakeun salat tobat dina malam nisfu. Aya nu ngalaksanakeun salat mutlak dina malam nisfu. Nah cenah geuning teh kieu mah salat nisfu Sya'ban. Nah mantap. Man shalla fi lailatin nisfi minas Sya'ban mi'ata rakaatan. Saja man salat dina malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Jadi jalma anu salat dina malam nisfu berarti sok disebut salat nisfu Sya'ban sabab dipidamelna dina malam nisfu Sya'ban. Itu Bu, jadi lain berarti ieu salat di mana miteunan aya parentahna. Naon sababna
pangna kena salat dina eta malam nisfu saban teh dibukakeun sama samiatin baban minar rahmah, dibukakeun 300 pintu rahmat pikeun jalma nu hayang kenging rahmat Allah. Mantap kita salat. Kita salat karena butuh karena rahmat. Ayo urang butuh karena rahmat. Betul tak? Butuh orang pada asup ka surga teh lain ku amal. La yadkhulul jannata bi amalihi, moal asup jelema ku amalna, moal asup jelema ku amalna ku salat, ku puasa, ku haji, moal asup ka surga. Ai asupna ku naon biro hati. Ku rahmatna Gusti ngan jalma nu ngalaksanakeun salat bari salatna sesuai jeung perintah Allah jeung Rasulna eta jalma bakal meunang rahmat Allah. Hoyong meunang rahmat Allah kan tenang. Kudu salat atuh dunya ngan salatna kudu cicing dina tilu. Hayang meunang rahmat Allah mah hiji salatna kudu cicing dina iman. Dua salatna kudu cicing dina Islam. Tilu salatna kudu cicing dina ihsan. Lamun salat dipigawe aya nu hiji we hungkul. Islam hungkul, syariat hungkul, teu make iman, teu make ihsan, eta salat moal ditarima ku Allah. Antara nabi ieu mah salat teh rek cicing dina iman we hungkul percaya we hungkul salat we. Teu make Islam, teu make syariat. Asal salat we urang mah salat mah sabarakaat kumaha hayang urang. Tah eta ge teu ditarima. Atanapi geus bener salat nama sesuai syariat, pikihna bener, tiwuduna bener, terus torekatna tauhidna bener, kudu bareng jeung hakikatna. Takakarak eta salat teh ngadatangkeun rahmatna Gusti Allah. Mantap saur Jibril baku mosol salat dina malam nisfu saban. Makana urang mah teh ien ngalaksanakeun salatna 100 rakaat. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani midamal kana eta salat. Saha Tuan Syekh teh nya Sultanul Aulia, raja na para wali, nya ahli hadis, nya ahli amal. Ari nu ngabidahkeun sanes di golongan wali, sanes ti ahli hadis, teu terkenal dina kawalianana, berarti jalmi biasa gitu. Imam Ghazali midamal kana eta salat. Terus kumaha urang tong hese-hese keur urang mah heula saha lahirna nu ngamalkeun jeung nu teu. Anu ngamalkeun 100 rakaat jeung nu ngalarang 100 rakaat hirupna heula saha? Heula nu ngamalkeun. Kaluar we qaidana al-musbit muqaddamun ala nabi, nu netepkeun digawe leuwih ti heula tibatan nu ngeuweukeun nu ngabidahkeun. Arek milu nu baheula, arek milu nu ayeuna. Bu ibadah oge zaman ayeuna milu nu ayeuna mah lalieun. Mending keneh milu nu baheula dan nu arayeuna mah nalajina tina Google. Lain tina asal kitabna, ari ulama baheula mah neangan hadis teh dipapai tina kitab nu ipis tapi kanu kandal teh dipapai kitab teh. Anu ayeuna mah lain tah Korea beli capek pan tinggal ketik datang teuing saha nu nyieunna. Nya, mentak main cuma comot we bari jeung gararaga. Ti mana eta Kang abdi tina Google meunang teu guna teuing pasai huus syaiton. Jadi jalma teu dapat ilmu teu kudu sanad guruna, eta guruna tapi bisa ilmuna mah. Bisa ngucapkeunana bener, apal hartina da aya terjemahanana, aya leungit hiji kabarokahan pahareup-hareup jeung guru. Beda ilmuna mun pahareup-hareup jeung guru kieu diajar sorokan, diajar balagan, beda jeung cuma comot tina YouTube, tina Google. Leres teh. Nu kaduana leungit sirna ilmu, tah
sirna ilmu nu hese teh. Ari sirna ilmu teh kumaha? Lamun urang ngaji hiji kitab aya guruna, bari guruna waliullah, sentran cahaya sir guru teh bisa tembus ka urang. Maka kunaon minta usul disebut urang tabaruk we ka guru agung ngaos minta usudur. Tabaruk disebut nage. Lain rek ngabahas minta usudur dijelaskeun asal leuwih pendek pinter keneh nu ngajelaskeun batan usul. Bodoh eta murid sul adab begitu. Kada bisa ya ajengan saking pinterna ngaji muka minta usudur dina hate asa pinter urang jeung apa sul adab. Mantap karena minta usul mah kajeng letik namina tabaruk ngalap barokah. Abdi tara bahas minta usul Pak. Abdi tara tabaruk. Itu naon sebabna bisi sul adab dijelaskeun kurang perhalaman. Leuheung lamun tujuanna sarua jeung maksud apa kumaha lamun urang maksud urang. Gitu. Jadi boleh dibaca, boleh dipahami, ngan kudu ditanyakeun ka ahli. Nah, gitu. Toh, jadi dina malam nisfu Saban teh dibukakeunana 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'in. Dina eta malam Allah bakal ngahampura ka hamba-hambana sakabehna bakal dihampura. Hoyong kene pangampunan Allah. Eta pisan teh hayang urang. Sabab lamun teu meunang rahmat Allah mah dosa urang teh unggal poe dipiga cacak ning di istighfar eta dosa aya deui. Nya maghrib astagfirullah dikit bisa geus doraka deui. Ketika ibu keur isam astagfirullahaladzim lamun penting diajak usaha laki sare mau pada tadi doraka. Nya bapak ge sarua beres salat astagfirullahaladzim penting teh bari tahajud jeung subuh ari isu-isu di bentar sikap pemajikan nambang. Eta teh mesti parah kan. Terus aya kita aya bentar sikap pemajikan teh amok-amokan. Nah, dihampura ku Allah. Tapi eta aya syaratna. Nu bakal meunang ampunan Allah dina malam nisfu Saban aya syaratna. Man la yusyrik billah salagi eta jalma dosana lain musyrik ka Gusti. Berarti lamun dina eta penting jalma boga dosa musyrik ka Allah musyrik gede. Baik musyrik khofi atanapi musyrik jali lamun dina eta penting teu meunang rahmat jeung ampunan ti Allah moal meunang pangampuranna Gusti Allah. Berarti jadikeun eta malam teh keur tobat. Tuh tak kitu dalilna. Jadi lamun aya nyakeun naon cenah salat bid'ah bios we abdi mah bid'ah ge keun wae dah hayang meunang rahmat. Pira kudu salat di kanan rakaat dulu. Nah, aya kitu nu salat di kanan rakaat aya. Nu kumaha salatna? Nu salatna dina salat boga akuan kana rakaat. Kahade dina salat tong aku. Dina kahadean tong aku gawe urang gawe Allah. La fa'ila illallah. Teu aya nu bisa ngieu urang daek 100 rakaat teh pan urang teh teu 100 rakaat. Nu tara menyebut lagi sabar apa ustaz salatna nisfu Saban abdi mah ibu 100 rakaat. Sabar jam eta teh. Beureun teu beresna subuh mah da sia mah tukang Ari urang mah nu biasa 100 rakaat teh jam 10 geus beres. Nya. Jam 10 geus beres, kulhuna 1000, sarakaat 10, sarakaat 10, 2 rakaat 20 teu karasa macak mulu geus 1000. Alhamdulillah, mantap nu dikuatkeun ku Allah 100 rakaat teh eta teh rahmatna Gusti ajengan ge loba nu teu kuatin. Ngadali apa cenah tong urang mah eta we Yasin 3 balik ku enteng. Dosa lagi sakene gunung Yasin 3 balik beri irit. Ari pangampura aya jeung rahmat ari gawe saeutik eta teh nu licik gitu. Laras teh urang mah tong kakok-kakok 100 rakaat laksanakeun. Mantap ibu abdi mah ceramah di luar lain di ikhwan waktu nyaritakeun 100 rakaat. Jajang dalilna ieu. Teu perlu sieun nyebutkeun surat bid'ah. Da aya dalilna.
Atuh cenah eta hadisna sahih dhaif lain bagian maneh. Lamun dirinya apal usul hadis, mustalah hadis, jadi peneliti dina hadis kakarak saya rek percaya. Ari dinya ukur cuma-cuma mah tong wakawani-wani nyebutkeun eta sunah non hadis dhaif atuh nabi maudhu. Hade lain level urang. Mustahid lain kan peneliti hadis teh minimal apal 3.000 hadis. Ari urang boro-boro 3.000 hadis, satu talab paridatun mah gitu apa? Ya, talab ilmu paridatun teh apa? Rek coba-coba ngorek-ngorek karena hadis ieu dhaif hasan lain bagian. Da loba jelema aya mah buat teu ngaji, teu mondok jadi takut. Eta teh urusan hadisna teh hasan eta dhaif atawa kumaha? Ari maneh apal teu kana usul hadis, henteu ngajedog geus eta. Kurang korek kana lain bagian. Nah, salagi jalma teu musyrik dihampura ku Allah. Tapi lamun boga musyrik, dosa musyrik moal meunang ampunan Allah. Hiji eta. Nu kadua nu moal meunang ampunan Allah dina eta penting teh man kana syahiron. Jalma tukang sihir atanapi pernah nyihir batur. Ari sihir teh naon? Ari sihir teh tina syukur, ari sahur teh pan penting. Ayo sahur jam sabaraha? Jam 2 menjelang subuh. Sahurnya ai beurang lain sahur eta mah. Jadi artinya sihir teh ilmu yang digunakan untuk melakukan kezaliman yang aktifnya itu sihir dina waktu urang sare. Tetap disebut teh sihir. Sihir dina ilmu tauhid aya 10, aya sihir kimia, aya sihir simia, aya sihir istihdam, aya sihir raqyu, aya sihir tabri. Tuh, aya 10 rupa, aya sihir mahaba, macam-macam sihir teh. Mata kade urang dina ilmu ya bisi terjebak karena ilmu sihir nu dibungkus dibalut ku agama. Kade ku dina kitab aya kitab nate aya kitab Abu Ma'sar Al-Falaki. Fa idza aradta mariduhu lamun anjeun hayang ngageringan batur kan kitu dina tulisanna. Tulis ieu bacaanna Al-Qur'an. Dipake keur kadoliman nu makena ajengan deui. Nu disihirna ajengan deui. Naon nu diparebutkeun? Nu diparebutkeun jamaah. Karena si loba jamaah na urang saeutik sina geuring ustad ke jamaah balik ka urang. Sarua teh doraka sia. Loba gitu teh Bu. Karena naon? Biasana sihir digunakan ku jelema-jelema nu kotor hate. Anu dengki, anu iri, anu hasud, teu bungah mun batur menang untung, teresep mun batur menang sukses. Kotor hatena. Akhirna ngambek kulisan teu wani datang we ka tukang sihir. Bah, minta tulung abdi teh nyeri ku jelema eta. Aya kitu kunaon? Nya cenah nyaingan abdi usaha. Kamar terus sina gering bebas gering kan. Datang we ikuti ka ditu. Bawa naon cenah ka dibawa fotona. Dibawa fotona jeung ngaranna. Bener-bener cenah ieu cenah di ditu. Cenah harapan imana cendamunkeun. Ya isukna teh jadi suku si eta teh. Kunaon cenah cendera ka pasar jadi suku ayeuna. Eureun ka warungna teh kumaha cing modalin mah tas ya akal. Mata ketong nyaingan aing. Eta teh salatna mah betul eta. Leres teh. Ngajina getol. Sedekahna ge rajin. Ngan eta amalna kabeh moal ditarima ku Allah. Naudzubillah min. Tak hade urang mah kitu mah tak diajar tarekat teh abeh bersih hate, abeh teh nyihir Pak. Itu Bu. Aya teh sihir istihdam, naon sihir istihdam? Mengerti bukan sihir. Ulang mengukur dina film hungkul. Ari sihir istihdam naon? Anu ngagunakeun hodam. Ari hodam teh naon? Pembantu. Nu mantuanana saha? Ai nu mantuanana makhluk untuk kadeuleuh ku panon urang. Aya makhluk anu teu kadeuleuh ku urang, tapi makhluk aya teu saha? Tah, geuning apa? Tah ieu kudu sok dijadikeun kerjasama jelema dolim jeung jalma nu hasud, kerjasamana jeung jin. Jeung jin teh kieu sok teu naon dibantuan tujuan maneh ku urang.
ngan syaratna hiji naon engke maneh bae kudu milu jeung urang daek teu aya teu makhluk nu dititah teu diburuhan da moal aya ibu ge dititah sacape-cape bantuan gawe ari geus teu diburuhan pan teu hayang deui jin ge sarua dititah cenah ajengan ya anjeun tugasna pangmentotan jeung jamaah cenah kadarieu ngabri jamaah teh ribuan jamaah teh wah cek urang mah ieu teh wali di kana jamaah teh ribuan disolok diseklok ujung kulon weta dararatang resepun ka dinya mah teh nyaho di belakangna aya jin anu mantuan pirnadi dohirna teh katempo ku urang dibungkus ku baju dibungkus ku salat dibungkus ku ibadah tapi di tukang nazir bajadahum rohako cek Allah tajalma nu kitu bakal nambah kakukuranana engke di mana maut balik ka alam jin mantap la ilaha itu menang nyalindung kasalian ti Gusti tapi lamun urang geus nyalindung ka Allah wungkul Allah datang mere pertolongan sabab malaikat atana bisabab jin eta lain urusan urang eta mah urusan Allah bogana tapi cenah abdi teh menta ka Allah muhun menta ka Allah ngeun disagedengeun menta ka Allah menta bantuan kasalian ti Gusti teu musyrik teh hukumna eta disebut sihir istidamah mentak si jinna teh asup kana awak jelema cicing ngongeh hiji jeung getih ngalir cicing dina suku cokor nyeri di kieu lompat kana punduk berat diusaha gitu hayang salamet tina jin hayang ayo kunci pertama rahasiana hiji tong boga teka dina hate hayang babarengan jeung jin dan lomba kena kusir ku jin mah panu dina awakna aya jinna lamun dina awak urang aya jin babari jin lain asu mantap kunaon diajarkeun ku Abah la ilaha eta depan la nabi ilallah isbat teu meunang urang nyalindung ka sage wungkul we ka Allah awak tong deusian keuna mantap diajar la ilaha illallah supaya dikunci ulah asup nu kana ditu mantap tujuan tina la ilaha illallah teh ulah kasalian ti Allah kade da loba nu dikir oge ujung-ujungna mah kajuri loba mah dikirna sarua tawasulna sarua tapi tujuan teh ka Allah ngadatangkeun makhluk teu kadeuleuh kenaon keur nyimponan hajatna mantap dina malam diusapan jelema nu kitu lamun tobat teu tobat moal meunang pangampunan Gusti mantap dan yang dina hadis sahajalma anu datang kana kitu moal ditarima ibadahna ka Allah dua hiji cenah jalma numus dua tukang sihir atau nanti pernah nyihir lamun ditobat tina malam disusapan moal meunang rahmat Allah nu katiluna au kahinan naon cenah kahinan teh apa ibu kahin apa juru ramal sok diramal geningnya sok karajenan cenah cing abdi pangningalikeun cenah kitu jodoh budak teh di mana kan ieu cenah pananganan tinggal ieu geningan cenah nyai jodoh maneh teh deui kahalangan dua imah belah tukang ainu dua imah belah tukang teh kana domba bilang teh kali kana domba tapi da urang teh sok penasaran we nya gitu teh solusi cenah ieu mah urang nanyakeun we ini teh kali teu nanyakeun mawa naon cenah kali teu syaratna mawa hayang bodas jeung beas amplop sing rada kanan kali teu datangnya nanyakeun urang teh nanyakeun naon abi cenah leuleuh teu kepada ari jelema aya leungit teh apa sok ditiangannya rek leungit naon teh ditiangan eueuh informasina eueuh deui iwalti nanyakeun ka ahlina ka juru ramal cenah leungit da poe naon Bu Verbo jam sabaraha jam 4 ke cenah urang hitungan heula kucing anjing ajar cenah ieu mah ninggal diajak
berarti geus kaluar ti imah moal kapemilik deui gitu. Da ibu ge bisa aya gituan. Nah itu bisa kan udah aya di abdi amunan karek. Ngan lamun beneran bener, lamun teu bener mah nyelapur we aya. Itu. Mantap lamun leuleungit teh urang diajar tarekat, diajar tauhid lain kadinya. Kieu ngajawabna. Urang teh harta urang, duit urang nu dipikanyaan diusahakeun urang leungit husnuzon ka Allah. Hiji ieu rezeki teh dicopot ku cara Allah. Berarti Allah nyaaheun ka urang. Kunaon bet duit ditipu ku batur? Dibobodo batur. Tong nanyakeun kana teu baruku bisi urang kalah cilaka tauhid. Jalma nu datang ka kahin ka juru ramal terus dibenerkeun ku hatena 40 poe salatna poe ditarima ku Allah. Tuh. Mantap lamun leungiteun kieu Gusti, da eta teh nu Gusti titipan ti Gusti. Dohirul maujudat nama menang abdi ngukumpul menang hese. Tapi hakikat nama nu Gusti abdi marido Gusti mun ka pemilik deui rezeki abdi na moal ka mana ke balik deui. Lamun sanes eta rezeki abdi Gusti nu langkung beunghar sing kagentosan deui we ti leuwih ti kitu. Daripada ayeuna ieu neangan berkakaler berkah kitu tatanya ka ditu tatanya ka dieu ngaluarkeun duit gede jadi 2 kali leungitna. Terus barang itu teu kapangih nu aya dibikeun ka dukun ulituna do. Mantak ieu ku abdi bejaan ka para ikhwan, urang geus diajar tarekat teh lamun aya nu kitu teh balikeun deui ka Allah. Meureun eta duit dicopot ku Allah teh hiji aya rezeki nu teu barokah. Bisi kadahar ku urang, da heueuh eta duit teh dikumpul teh mebeh diajar ngaji baheula teh bisi aya ladangna ninggalkeun salat, untungna meunangeun salat ditinggalkeun, bisi kadahar ku urang, bisi teu barokah ku urang dicopot ku cara Allah. 2 bisi wae kaeunteupan riba. Tuh, dicopot ku cara matak teu kudu leutik hate lamun leungiteun menyangeus daripada lieu menyanggakeun we Gusti da Gusti langkung beunghar, langkung kuninga, da Gusti ge apal kenapa ngabutuh abdi kitu. Tamatapna lamun urang hayang salamet tina balahi tinu kitu tah boga harta teh diatur ku Allah mun nisab gerajakataan mun can nisab sedekahan kitu. Bisi dicopot dipaksa ku Gusti Allah. Tetap so bogarin kita ulah ditareuneun wae. Bisi dicopot dipaksa ku Allah. Henteu leungit mah henteu ngan eta rezeki teu bisa didahar. Duit loba dahareun sagara kabeuli. Da manehna mah daharna gede gerah. Terus teu didahar duit loba. So duit loba dahareun kitu ieu. Da manehna mah cara ngadahar nu didahar teh naon mundur-mundur. Eta teh hakikatna balik kita dicopot ku Allah. Mantap cek Kangjeng Nabi, as-shadaqatu tatba'u sab'ina nau'an minal bala. Sedekah teh nolak 70 balahi. Mantap lamun hayang diselametkeun ku Allah tina balahi dunya jeung akhirat, sok eta harta sedekah. Kitu ieu mah ngabejaan. Abi keur ngabangun pesantren ayeuna teh. Ieu teh keur aya nu gawe di ditu teh, da santri teh 100 leuwih geus teu asup santri teh. Ngapaksa tak kudu ngaageungan, ayeuna teh kurang semen. 10 sak leuwih. Heuh ieu mah bisi bade, teu mah teu naon ari daerah mah. Heuh bisi bade, ieu mah meuli bade silaturahmi ka abdi mangga. Artinya bisi boga rezeki leuwih daripada dicopot dipaksa ka Gusti. Toh, jadi nu moal meunang ampunan Allah di malam di surga teh naon? Kahinan tukang ramal. Au musahinan. Nu saterusna sa musahin teh anu leuleuh dendam dina hate. Tah ieu di sabar ayeuna keur ku Allah dibukakeun pintu rahmat. Nya pintu magfirah. Nu boga dendam dina hate bisi nyangkeun kumarawat geuneuh ngaleuk cek urang Sunda mah. Brai geura bukakeun. Mun urang baheula pernah dendam dina hate, geura bebaskeun ayeuna mah keur naon lamun kitu capek-capek ka megang-megang kana awak. Terus teh megang hate kana awak teh neun dendam teh. Da hate teh mancok ka si eta we.
Rian saeutik diperhatikeun, capek merhatikeun batur bener teh. Da hate urang dan mantapuna la ilaha illallah eta teh supaya leungit dendam teh ku zikir obatna. Tapi geuning cenah abdi zikir dendam wae aya teh bisa lesot, setana kakunci di jero. Mentak kan wae hese teh buka kunci, setan di jero. La ilaha illallah setan can dikeluarkeun. Mentak cek setan urang teu bisa keluar cenah. Kakunci. Maksudna kakunci kumaha? La ilaha illallah na sing nepi ka rasa. Itu sing nepi ka rasa. Lamun urang boga nyeri da manusiawi, nyeri ku jelema teh boga rasa bener teu? Mun aya jelema anu ngagogoreng ka urang, nu ngahina ka urang leres teu? Nyeri pan hate teh, nyeri dihina ku batur teh. Lamun disebut dasar maneh teh jelema miskin, nyeri pan hate teh. Tong nyeri hate naon disebabna kapan urang diajar makrifat ka Allah. Ari jalma nu apal Allah man istanara qalbuhu bi nuril makrifat la yakunu qalbuhu qamman minad dunya. Jalma nu hatena kacaaman ku makrifat ka Allah, moal aya kabingung dina hirupna. Bebas naon sebabna aya jelema ujug-ujug nyarekan ka urang, dasar ibu ongko sok salat ongko naon tapi pedegong anger tong nyeri hate kumaha ceuk ibu muhun sami abdi teh pedegong. Hakikatna saha tong amal ka jelemana mata geuning dina tamti kumaha nya kasaluruna lu kasaran ulah ngahina ulah amat urang ku jelema kitu diaduan kumaha balikeun Allah gerak-gerakeun eta letah jelema digerakkeun ku Allah ujug-ujug nyarekan ngagogoreng urang akukeun bener da urang teh goreng mun alus teh dialuskeun ku Allah berarti urang teh goreng Allah keur ngingetan urang keur ngelingan urang supaya urang sadar diri muhasabah diri tong amal ka jalemana tapi urang koreksi kana diri mantak geuning ku abah urang kumaha abah nyontohan ka urang sakitu tasdif jembar eta baheula ku para ustad ku para ajengan di daerah Suryalaya darata ngagogoreng abah nyebutkeun torek ingkung torek sesat balikna dibere beas ku abah balikna dibere daging dibere lauk contoh ke urang abah mah berarti teu neuneun sifat dendam. Ari urang diajar torekoh ngaku guru ka abah ari dendam dikukut nya cek abah teh laisa min ahli jadi akhirat cek abah teh kitu laisa min ahli maneh mah lain dulur kaula lain murid kaula naon sababna sabab maneh hatena teh jiga abah dibalik aku ku abah kade gaku murid teh lain dohir unggul ngaku bapak abdi teh cenah murid abah ari kalakuan dipikang ewa ku abah hese teh eta tah hese teh eta terus nu salajengna naon nu ngamun-amun teh mudmin khamrin jalma anu minum khamr teu tukang arabok lain marabok panaina mabok teh macam-macamnya eueuh minumanana nu dijieun nyarieun sorangan meuli komik meuli teh pucuk dihijikeun jeung sapintus tambahan ku bensin duduk bae sok kira tobat mengpeng kesempatan Allah ngamukakeun pintu rahmat bisi baheula urang keur mangeh diajar torekat pernah ngalaman walau saloki sanajan saloki dah hukum haram tetap haram moal gugur ku ngirum saeutik haramnya haram dan loba rek saeutik buru-buru tobatan ti ayeuna terus salajengna naon au musra ala zina jalma anu teu eureun-eureun zina nya ari zina secara besar mah henteu tapi sok aya we zina hate zina panon nya da ustaz ge sarua normal nya eta ari zina ieu pada ari malebat ningali nu heran pada ustaz teh boga rasa nya begitu ngaos ningali nu heran sok aya dina hate jika lamun menjadi pamajikan urang kana begitu sholat Allahu Akbar eta ngolewat dina sholat nya bener teu pan eta teh zina sarua mantakuna urang la ilaha illallah istighfar teh eta teh istighfaran dosa eta itu bisi ibu ini ke pengajian ka Aljabar kami jeung
batur di itu ustadna artisnya kasih cik ibu teh jika dalam menjadi salaki abdi indah balik aja teh menang doraka mantap udah normal tapi cek itu macam tara ustad adi mah tara berarti itu normal dapat bapak sarua lah nya ningali nu garis ge sarua nya nama aya teh sarua ngan ingin hatimu meluk gunung apa daya tangan tak sampai eueuh kawani sieun ku pamajikan mantap pager teh hareupeun ari tukangan mah ada ustaz ge sarua rasa dasar masuk urang jelema biasa teu pastina dosa bisa wae saha wae oge tah mantapna ieu perbuatan dosa itu diistighfar dipenta ka Allah supaya dihapus mantap memeh buku disetorkeun teh minta dihapus ta dosa eta teh itu terus nu salajengna naon wa akal riba jalma nu ngadahar harta riba usaha tina riba ku cara-cara riba bentuk apapun yang namanya ribawi haram hukumnya urang tobat tina Bang Emok depannya Bang Emok namanya ke anu berjanji bari diuk teh nya aku bersaksi nah si kabeh lamun teu mayar wayahna kudu tanggung renteng geus kira tobat itu karena itu ayeuna mah rasa tapi cenah da Pak Ustaz ari butuh kumaha cenah ari butuh heuh da kabeh ge butuh padidinya urang mujahadatun nafsi teh di dinya keur merangan hawa setan teh di dinya mending lapar mending haram padidinya diuji keimanan teh nu ipis iman mah daripada lapar ngijeu mah cenah da Pak Ustaz jadi bare ngijeu da kudu mah Ustaz bare ngijeu teh nya kudu nama cek abdi teh ibu tong ngenyem ka Bang Emok tak ku abdi dipasihan namun ngeun teh kalau saya mana Ustaz mah bagus cenah ikhlaskeun arugi itu tamatang dirinya udah diajar torekat teh Bu lain ukur dohirna kudu jeung hatena jauhan tina riba kahade nu saterusna nu moal menang ampun Allah teh au akil walidaini jalma nu boga dosa ka indung bapana dina malam nisfu Saban moal menang rahmat jeung ampunan Allah lamun teu tobat urang boga dosa ka indung mantap ka hate ka indung lamun ayeuna urang aya indung hirup keneh wayahna sing salabar ngurusna sing salabar naon melihara nasabna beuki kalau teh sok dikiki kasepaleun geus terus teh kadang-kadang geus kalau teh budak teh geus kudu dikit-dikit kalau ajarekan gitu salah kieu salah eta teh keur muji kasabaran urang bageul lagi indung urang keur laleutik geningnya indung teh geuning karasa urang ayeuna boga anak jiga kumaha keur ngeunah-ngeunah dahar nikmat budak leutik borosot modal itu cuma ditinggalkeun heula di Indonesia bapana mah kieu we hidup anu capek mah oh mantap 12 budak kaurus ku indung jeung bang 12 budak na kaurus ku indung ayeuna jarangkung badak sukses saha nu hebatna indungna jeung bapana anjeunna nu bisa ngadidik urang jiga kieu mungkin ayeuna kolot urang geus kolot geus tinggal tulang awakna geus peot geus tanagaan geus teu pikaresepeun tapi ingat baheula keur jajak keur sehat anjeunna poho kacape poho kaera ngapilaan urang keur leutik kumaha baheula keur leutik urang teu karasa indung masyaallah tengah beuting partnya dongea budak nu budak teh indung terus disusuan budak teh ngagenyeng teh kalau barang dahar dieusian disedot deui mentangkeun nyusuan marampus barang dahar teh da duaan leres ih bapana mah kerek tapi ilmu mah itu masalah lain sapoek sataun satengah ngaganten ridho eureut pan
dengan budakna diganti usah gantian dua panyusuan teh ku bapana jeung ku ari budak mah bisa dipisah 2 tahun eureun bapana pada nepi ka ieu mantap bener bapana lamun hoream usaha kudu dibere semangat Masya Allah, seorang ayah, seorang ibu berjuang demi anaknya. Mantap cek Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ayat nate dijejerkeun tah ibadah ka Allah hade ka indung bapa. Mantap dina malam itu sabar, lamun urang boga dosa ka indung bapa, moal meunang rahmat Allah lamun teu buru-buru tobat. Mantap meme puasa nu aya buru-buru datangan. Mama, papa, hampura abdi teu bisa ngadungahkeun kabahagiaan. Cenah Pak Ustaz teh aya si mak jeung bapak teh sarareu kahade kawajiban kanu janten ibu rama teu putus sanajan geus maot. Teu putus sanajan geus maot. Mantap kunaon urang setiap salat tawasul. Doa ka indung bapa ditawasulan tiap salat. Diistighfaran urang setiap salat. Didoakeun urang indung bapa. Disakedengeun sabada salat teh jarohan datangan ka kuburanana dohirna geus eueuh osot teh daruhiyahna mah hirup mantap geuning urang lamun asup ka kuburan assalamualaikum ya ahlan diyar lamun ibu dibuka hijab ngajarawak ngan lamun aya nu ngajauh ka bumi ku cepil ibu ge ngaprat tukang assalamualaikum waalaikumsalam dijamin nama berarti lahirnya nama hirup indung urang teh nungguan di barjah teh doa ti anakna mana anak alam mayit saja manurek gulungan indungna bapana dinina akhirna nu geus maraot mantak sok ngadaruma beres ngadua urang teh boga rezeki sedekah di atas namikeun ibu urang datang ke ajengan bawa samping halus halus pas samping ketemu goreng nu mahal bajunan halus kopenan halus mukenan halus nu halus meuli dager saker itu kurang baheula jasa ayeuna urang teu bisa mere dohirna da geus eueuh aya batina ganjaranana bakal nepi ka anjeunna datang ka ustad terus diisolkeun Pak Ustad, abdi teh rek makean kan janten ibu rama abdi tos teu araya. Alhamdulillah aya rezekina, pang isolkeun, pang ijabkeun, hayang dugi ganjaran ka ibu rama abdi. Datang ka Pak Ustad, Ustad teh tawasul ngaijabkeun gitu kan. Ya Allah, moga Gusti ganjaran sedekah nanti pala putrana yang dipasihkeun, disedekahkeun, Gusti dugikeun ganjaranna ka almarhumah simpulan bin simpulan. Tapi geus beres itu kahade ka ustaz teh jelema langsung tenaga ngumpul nya tambahan ieu Pak Ustaz ieu masalah kana we nuhun kana waktuna jeung tanagana da ustaz ge 2000 ieu mah lain uruh ngeun kahargaan we waktu keur Pak Ustaz tambahan ku amplop utang amplop bungkul jeung sina bener teh geus kitu sarungna tong dibawa balik pasingkeun ka Pak Ustaz mangga Pak Ustaz sarung nama hoyong dialog dipake ngaos komo dipake ceramah di pangumah hate teh bunga Pak Ustaz ngaos sarung di abdi gitu kan pake ku Pak Ustaz teh pan genah kana hate bungaheun ahli kubur teh kitu mantap cek Allah moal meunang kahadean lamun urang sedekah nu teu kuduna alus ke Ustaz teh heuh ieu mah ngabejaan nya dan lamun masih anu goreng ya Bu ibu sing surti lamun sarung ti ibu nah tara katinggal dipake Ustaz berarti aya nu kurang naon sampingna murah jeung butuh atuh numpuk di Ustaz teh tah cek Pak Ustaz teh era atuh menjadi bangun make sarung kieu nya kana urang teh kabeuli dikirimkeun deui we pikeun ka Ustaz ka Garut datang teh ku Ustaz di Garut teh sarua tukang kaparangu Ustaz teh pikeun deui ka Ustaz Ciamis dibuka ku Ustaz Ciamis dipikeun deui nepi deui eta ka Bandung
Nah gitunya, tak lamun urang rek etan kolot ulah diakeun wae da geus ieu. Kade dalainkeun ustaz hakikat mah keur kolot. Sok nu halus. Itu ulah ieu mah alus meusan barang bere ditinggalna maut. Ieu si bapak maut jeung si emak sarungna teh alus kan sok boga ning nya sarung alusnya. Kameungeut bahasa kolotna teh. Nu kaluarna teh sataun sakali dia sarungna teh diteuneun we dina lomba ngajalankeun. Kena tuh teh maot indung di bapana teh kan kakarak dibijilkeun itu ieu pasikeun ka Pak Ustad ieu sarung kamu hayang dipake ka Pak Ustad dipake we ku Ustad teh sarung di rumah teh apa teh ada curigaan cenah kita Ustad lagi Ustad dijual oh tah gitu jadi dosa ka indung bapak teh penta hampura lamun geus teu aya guru-guru sedekah lebih ganjar rakanya bagian dina birrul walidain. Nu terus-terusna aonna mamin dosa jalma tukang ngadu dombakeun tak hade. Urang bisi osok ember, apa ember sok ngadugi-dugikeun ka awonan ieu diomongkeun ka si ieu si itu tak jaina para saya. Mentak hade buru-buru tobat, mentak jaga lisan. Mun aya kawonan batur aya babaturan urang sobat urang nyaritakeun sobat urang nu lain di hareupeun urang tong digejakeun ieu mah nyai ka dieu sia kamari sakar tu datang ka urang pajarkeun teh didinya cenah ajar gede hutang amalkeun itu nanti mah pasea we itu mah nanti nyebutkeun gede hutang ajar-ajar urang dibagar urang didinya riweuh pasea gara-gara urang buru-buru tobat teh mentak sok ucap nageus tobat sabab lamun urang teh tobat moal meunang ampunan Allah. Nu saterusna apa teh rahmi jaman nu mutu silaturahmi dina malam itu sabar moal meunang rahmat Allah. Mantak buru-buru sabungkeun silaturahmi jeung dulur jeung baraya bisa aya tak kamari gara-gara tina warisnya. Gara-gara tina naon wae jeung dulur nepi ka teu akur, buru-buru ayeuna urang silih hampura ampe urang meunang rahmat Gusti Allah. Terus tahun fa'innaha ulai saja eta nu kabeh nu tadi lamun eta urang teu tobat teu ditinggalkeun moal meunang ampunan Gusti Allah. Ieu nu nyarita teh saha? Jibril ka Kangjeng Nabi. Ieu cek Jibril teh Muhammad tan moal meunang ampunan Allah teh hiji zaman boga dosa ka indung bapana terus sampai babakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis di bejaan kitu ku Jibril saparantosna nangis Rasulullah teras salat teras ngadua ka Allah menta pangham eta Kangjeng Nabi mantak moal mungkin salat nu sahabat eueuh dalilna aya itu mantak salat oge ta ieu hadisna dugi ka Kangjeng Nabi nangis nguping eta cariosan Jibril bahwa dina malam Yesus sahabat teh moal meunang ampunan Allah teh tadi teh maka tidinya Rasulullah nangis minta mahampura ka Gusti ieu salepel nabi anu geus maksud nu geus dijanjikeun ahli ari urang geus jadi ahli surga mah teu masuk lain ahli surga betul ngalaksanakeun salat nisbu syabat berarti eta teh nu ngedul gitu mentak lamun ada nyadikeun jelema nu eta teh aya dalilna ngomong we ngedul gitu hoream da lain dalil da dalil mah karaya atuh dina kitab teh nya aya dalilna aya parenta kantos ibu bapak Bonggo itu hartos jam 11 itu nu kapihatur mudah-mudahan bermanfaat barokah wa tasiru bihamdillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.